Mang orang tatarocingan deui ah. Mung tatarucingan yang mana yang ngalieurekeun ngamari ge. Tambah kesel lah. Sok atuh maksa wae aing. Naon tatarucinganna? Hewan naon anu pangkuatna? Gajah? Salah atuh. Anu leuwih kuat ti gajah. Badak? Salah. Naon atuh anjing? King Kong? Lain. Naon atuh anjing? Cek aing ge kieu jeung si ieu mah anjir ngalieurekeun anjir tatarucinganna. Kudanil? Salah. Taluk? Naon? Tutut. Kebayang eta ngagandong imah. Engko meureun di jero aya TV, kulkas, lemari. Nya muhun manis sae tatarucingan eta aja kantos ka bumi tutut. Encan, kan ngebayangkeun we. Meureun di jero aya sinduk, boboko, piring, hawu, kasur, baskom, Jeprot. colang emberna aya. Kebayang berat. Emang masih Amang kemana? Mang? Kemana, Mang? Kunaon di berat? Iya anjir teh hurung-hurung. Padahal udah bener ieu kabehnana oge. Kudu ganti aki paeh aki najul euy. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu kudu diinalilahikeun atuh. Padahal ge aki motor se teh. Ieu maneh kudu diselah wae ya teh aing mah diselah hese hurung anger. Lain ari eta aki nu paeh kanyat diganti ku nini kitu nya. Anyat diganti ku nini sia. Anyat. Anjir. Belagug-belagug teuing aya jual. Ampun aing mah. Mang, semoga acara can yang tahun baru ke mana gitu. Aing mah tiba heula ge anjir tar ka mana-mana tahun baruan haun. Kebeneran atulah. Mending ngilu aja ngerang yuk kali itu. Kameni. Kita biasa udah ngampar. Sudi. Palingnya maneh mah anjir minta dianter rek apel. Aing ge nyaho anjir lain tahun baruan teuing maneh mah. Ngomong we sieun dicadak di naon eta teh di Kubang Kangkung meureun tah anjir. Cieun mah henteu kan era nih. Sok bakal caritakeun. Era cenah anjing. Sieun sia teh. Ya, tahun baruan mah bari naoge sia teh eueuh nu sieun jurig lagi. Tahun baruan mah marake baju anyar atuh sia teh. Pocong ge geus marake cut bray tahun baruan mah. Komo kunti mah anjir di sararepan. Saraeksi. Ya gitu. Asli. Ke jeung sieun ai maneh. Kemudian genderuwo ge make legging nya. Oh, anjir kumaha maneh we aing make legging. Anjir kebayang Genderuwo make legging anjir. Karupa ini maneh. Madungkuk yang meureun kitu nya. Lain ngadukung deui, anjing ngadukung. Kita mah Moal atuh mah. Moal era kitu mah. atuh ke jeung era segala. Paling jadi tereuy anjing. Brad di mal bawa botol urut euy. Loba. Yang naon deh? Kana kindo mana ya nama? Ish. Lain. Rek ngarongsok si ieu anjir. Bae tuh naon anjir dah halal. Usaha mah kana naon aja guys ya. Rongsok itu naon. Bu, orang teh aya kahayang euy. Hayang naon anjir ngumpulkeun botol urut maneh. Apaan sekolot kayak gini nya. Lamun urang boga kahayang teh kudu ladang kesang sorangan. Ya terus? Tah matak urang ti semet isuk mah. Urang olahraga. Rek ngumpulkeun kesang kana botol. Anjing si ieu. Ya terus kesangna rek dikumahakeun anjir. Rek disibangetkeun atau kumaha? Diinumkeun. Parah anjir. Ya, maksudna ladang kesang sorangan teh anjir maksudna hasil jerih payah gawe maneh. Lain kesangna anjir kesang da lakukan naon saya dibelikeun mah.
Parah aja sih iya. Mau jadi teh asa teh ngarenah awak sia ieu teh Lah, gerakan dokter tuh bi, jika tutuluyan. Geus tadi dah padahal. Kumaha cenah cek dokter? Iya infeksi saluran keuangan cenah cek dokter teh. Sarua orang bi. Ieu panon rada sisit cah. Terus kumaha cenah cek dokter eta maneh? Cenah cek dokter teh. Gangguan mata pencarian cenah bi. Anjir, berat ay urang kabunga. Yes, yes. Kabunga deui ay. Ning curiga aya nu bogoheun deui ieu mah. Naon nu bogoheun le? Bogoheur mana? Baheula aing diajak hoream baheula mah euy. Latihan pramuka. Latihan Hoream aing sok mingat baheula mah kadang-kadang latihan pramuka teh. Tapi urang henteu aing lain mingat. awewe mah lain. Mane mah urang ngomong can beres. Hayo we nu. Lain awewe. Lain jeung awe teh. Oh bisi lalu aja mah pan biasana di dinya mah kikieuan mah geus pasti anjeunnya. Lain urang. Aya nu bogoheun padahal. Entah lain ieu mah nya. Lain ieu mah. Atoh Wah, luar biasa. atoh kulantaran baheula pernah ngiluan pramuka gitu. Hikmahna ayeuna kapangih karasa bener guru teh Brad euy ngalatih teh teu sia-sia loba jasana guru ka urang ayeuna karasa mah Brad. Nya atuh boro mah. Naon di dinya rek ngiluan ieu nanti daftar hansip kumaha? Lain apa di desa teh aya pembagian sembako nanti Ya terus naon hubunganna anjir ajang baris berbaris pramuka kumaha itu? apa ari ngaran di bagi sembako mah ngantri baris berbaris teh tuh ngilu baris urang teh ngantri ket. Meni bangga ya kadar ge anjir ngantri sembako moal aya lencang kanan moal ya gini teu kudu ngiluan pramuka teu kudu arek bari sembako mah teu kudu moal aya lencang kanan ya guys ya kok aing naon ya rempang. Berapa bini nyanyi Bisa deh bibi. Ih, kok artis bahala make kieu oge? Artis naon eta artis biduan? Nya anu sok dina Agustusan. Dinu hajat kan bibi eta bahala artis mah. Aslina bi? Asli, katalah we goyang bibi bahala, goyang cacing kremi geuning alus. Karek ngadenge ya goyang cacing kremi ieu. Aya wae. Eta kumaha eta goyang cacing kremi kumaha? Nya terus we digoyang terus nepi ka utah. Anjing. Aya wae. Lain ya. Bibi eta lamun eukeur di panggung. Sok aya nu nyawer teh. Nya aya atuh tapi baheula mah paling oge ku beas atau oge kalapa, suluh, hayam jeung entog. Don. Di pohara gitu nya euy. Nyawer teh. Sok doa. Henteu ku duitnya. Henteu. Oh. Ada balik beli angka ribung geura bibi mah sok. Manggul karung ya. Oh. Jadi dia eta ngajinjing hayam. Tadi dia teh kalapa bayangkeun. Ai entogna eta. Dibikin ka tukang kendang abis si teu ngablek ku diundangna. Oh. Oh. Tunggu naon deui nya. Heeh. Allah blak tukan mah heueuh. Karek apal ieu aing biduan ieu anjing. Hah, bisa wae ya entok munur ya.